naon atuh disebutna seguling langsung seguling gitu anakna teh si saunga karena di rumah sawe gitu pengungsian bisa dipakai lah cukup sawe gitu ya orang kadinya tapi harus mau liwat ya yang tadi mau begitu upana kudu mau satu ini upana kudu mau bener si bah cerita Kang Ibing deui wae atuh aya tiluan tukang mancing ini halus upan deh gini ya macam anjing ngepan aing halus mah cenah karek pulus nah jo ngait cenah lauk teh cuma dua teh halus kan ngepan aing atuh karek dipurindil geus nalala lauk teh mana mancing nanti alungkeun buru tuh geus lapar yeuh cenah lauk teh nalala dina barang teh eta nu patilu geus halusan upan aing mancing minggu Sabtu sekali mah lauk teh cenah ada mancing mah anjing ngagariding deh ngabring bae sadar ada galawa lauk geus ngabring gitu sok